kuring. Boa-boa anjeun teh batur si kalabaka. Sanes sing percaya ki. Wah, Cak cuma saw. tapi Demi Allah. Aduh, nyan sing percaya teh ki di babaturan abdi itu teh. Awat naon? Aya buta beuki daging jelema. Diranyah itu lemur teh eta teh jadi tumal ayeuna teh bakal diakan ku buta. Saha eta aki-aki? murukan teh. Tapi agan sedep mah ayeuna we keuretan teh aki-aki teh. Teke. Laras ieu teh rencangna nu tadi. Ieu. Warisan ti Paji Agusnya. Bisa diwesel. Naon eta? Ieu teh sing paragi ngangkat ban ai butuh. Ari bitu Dongkrak. atawa ngagentos ban. Dengan ku abdi diraut di talian jadi nu kieu. Ada lumayan teh ge. Lumayan lah. Pertinggalan lauk. Ya, aya gunana. Lah naon? Ulah cicing dari depan aing bisi kasabet. Ya, Senjata aing murang maring. kurang maring. Benar. Teu kau aya nu baeud sok mengkol. Bener nyaan aing. Teh kau walah. Woi. Anu mana ngaran Bima kuda ngajar. Dah. Tahu gitu Eta. Cing, hayang nyaho datang ka depan aing. Balik-balikeun eta adi aing kuda ngajar. Cek. Ansurkeun ku aing tempat. Hei, Wah, teu aya nu nyarios. Raka Prabu. Nyai. Nanaonan gitu den eneng kada. Sampurasun. Saha eta? Tapi nada ngaturkeun semasungkem ka onyok Raka Prabu. Saya. Dah, Saha? saya Ayi, ieu teh salarasna mah Arimi. Nah, teori musuh ya. mereka jebak teh. Alah, Mah iya teu mungkin cing dunungan aing jadi geulis kitu. Oh, meuni jadi cantik. Saha? Arimi, Rayi Arimi Raka Prabu ieu Rayi. Itu teh Bima teh pisalaki nyai tong diganggu Kang. Nyawa aing teu wawuh jeung beungeut kieu. Teu lain ieu mah. Nyika sia. Eta mah. Arimi dipangpengkeun ku Rakana. Dah, Untung ku Bima ditampan. leres. Datan nirata ngademan pakulingan rana. Datan nirata ngademan pakulingan rana. Tidak bawa. Anjir dulu etar Lagi ya lancukna dulu. Lah, naon? Untuk ka dieu sia. Nah, urin. Di ampun. Jaga diri deh. Tadinya nyarane Kan kadea ulah dilawan agan bahaya. Wah, Saha sia? ini nyarane. Aku Lakodara Bima. Be cenah nyarane. Ini restoran namun gede badag. wah, handarwan gitu mah. Ari eta anu tukang. Eta nu tukang. Dimut. Kaula bapana. Tuh. Limus sakeureuh. Jangan- Bapak naon? Iya. Bapak Tere. Bapak tereng. Ngaran aja Imu Sakeurut. Yang subur. Lain jelema nu garela ini namanya. Teuing. Nyarane itu. Ngaran teh bener aja Bima ya. Bener anu ngaroga hala adi aing. Nu bieu adi maneh teh. Lain sia. Dia mah geulis gitu. Emangna aing teh mata naon? Puluhan tahun aing babarengan jeung adi aing piraku kalengitan beungeutna. Tapi aku Hah? samaran. Pika memetik. Yakin sabenerna eta teh adi anjeun lain. Dipasrahkeun adi aing nu teu dipasrahkeun modar sia bangsa mana sia? Aku saking astina. Ari eta nu tukang? Aku saking kubutuh.
aya lain minipi kageuleun eta Saking nahan. eta mah saurang. Maneh sama teh. aing jadi goreng hate kieu ye ka eta jelema Sana mah. pada ku guru aing mau ulah goreng ka jelema teh tapi dapi kageuleun pasrahkeun hadi aing nu bieu belegung teu payus mengudi ratu teu layak aya di raja teu giring aya pamimpin mata peda kadulur sorangan teu wawuh urang ajar di podaran sia ku aing lamun teu dipasahkeun hadi aing buktikeun lamun aing di podaran wani marang aku ora wani dening ngapakulanang-kulanang aduh Gusti teu tega Gusti teu tega salira aku begalan pati salira teh para naon para pangagung mararunyung paribawasna Sumohon. para narpati sararujud ka salira ampun Gusti abdi dianggap naon hari aing sakali ieu mah aing dek jogo jeung imang keluk sabab ieu urusan pribadi adi aing di rogahala Kesinggung. aya saksina deuleu adi aing nepi ka ditajong di kumaha-kumaha bener satadina memang kitu tangeuning aku Ayeuna mah lain. ieu mah kieu we bilih teu persanten abdi saksi jan Naon Joko Longkong. Balungan tuh. Joko Longkong we tuh. wah abdi nyelak Aja di naon we. Dina akar cecenet. nyalak abdi teh tawar Bae antep ke turun sorangan. panuju sia coba-coba urang pada oko pigalan pati kulajar jakak sesuatu jiga sia aduh teu saimbang Teh saimbang dina awak oge atuh. Dina badan teu saimbang. teu saimbang dina awak oge deuleu Lawakna ge wah. 10 genep. ta eta simut ngalawan kereta api teh eta Eta mayam menang. Teuing kareta api. naon tulungan aing nyelak Eta jalan tekena geus gede aduh coba beri nulungan karunya. ampun Mang Dawala abdi kabina-bina tingkau lah geus teu di aku dulur kudu jadi lanceuk wah teu kieu kajadianana nya Pasti. Alah wah. lah naon bapak ngoceak teang sabisa nomor kosa Buku na bapak teh. Kosa tinggal juru. Buku bapak teh. Saimang palang siang deuleu ayana ampun teh sinaksenan para walak dia beratam tamas semaka Doh, ige. memang Bima teras-teras kaseret teras-terasan kaseret ku ieu Prabu Arimba Beres. tina teu saimbang nawa sedangkeun disapangkeun Bima teh jurang gawira nulung kawing luar biasa ai dihanapna teh emal atuh kokituna ieu Arimba bakatingku nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan Bima digabruk itu kayanana angin Bima rekat ngaragerakeun awakna ka handap Beres. atuh Prabu Arimba jadi leungiteun sasaran anu temahna ieu Arimba Seimbang. nya eta kana gawir anu sakitu lungkawing anu dihandapna mah kokituna ieu Prabu Arimba Inge. ngagejelik kana mah tur langsung ka handap mebes bakatingku berat-beratna
Dah. anu temahna keluar cai mungsrat buuk arima duwi kabawa ku cai anu tarik ti handap kaluhur kitu khayalanna sorakeun dia. Ya betul. Ayo si Bima kapawa ko boy barat. Iya lah kan. Wah, Kelanan wala dia balad kelanan ulah. Wah. Da lain kasalahan Bima lain kasalahan Bima dengekeun ku ajeun eta mah kasalahan lanceuk kaula. Wah. Aduh Gusti. Tejo pot ka handap pot. Wah. Lan tejo ka handap. Tinggali kanap ku Akang. Wah. Hei. Wow. Ambak tuh. Tidak beda ceuing. Sok paehan. Rek geus bulu karek kesentrungkeun wadir. Di papantas bernaya juri. Wah, baru tuh. Teu. Ngampu Akang atuh. Berat kalau aing ti bebeut. Ada makan dorong atuh. Aduh. Tu rumah aing mah hanteu. Da manehna ngagabru. Aing menyelamatkeun diri. Kan? Iya, mun ka ampul-ampulan kitu cai. Nya eta Bulu cai. Meureun asa kabukakeun teh liang cai ti handap. Nya atuh. Bunga gejiligna Prabu Arim itu. Waduh anjir buukna gan masih kana katinggal tuh. Meniri riaban kan. Iya, mebeskan beberek-bekan ongko. Oh. Luar biasa. Wah, bakal jadi sejarah ieu Oh tempat gitu. ieu. Gitu Kang. Bakal datang pariwisata, wisatawan ti luar negara. Oh, nya Kang. Nyaan. Jadi tempat wisata juga namanya. Iya, modern anu disebut kali rambut teh ya kan? Nya Kang. Iya, kali rambutan. Tangan nya kali rambut. kali rambutan deh ieu. Nulisnya Kang. Atau kali merah gitu deh kan. Oh getih merah teh tadi. Kalau tadi teh anu apa teh? Kali merah bersama. Ayo maju gitu. Lain ku kompak nih Kakak. Atuh kayaan di Pringgandani jadi pro kontra. Teras-terasan ngadara remo anu simpati ka Arima, ngademo ka Arimi. Memang ngomong jelema pajarkeun teh cenah ieu musuh ngadon dijieun salaki. Padahal eta teh yakin musuh satu kabuyutan. Kacamata politik nuduhna ka Arimi Dah, beres. pajarkeun teh cenah rek ngarebut kakawasan lanceukna nitah batur. Walah. Rupa-rupa kejadian Ari di negara Pringgandani. Iya iya. Memang gitu. Anu akhirna tiasa rengse kulantaran nying hareup mayunan waktos anu lami. Dah, Sataun lamina beres. malih Arimi sasat dina waktos ayeuna teh diangkat jadi ratu Pringgandani. Dah, iya iya. Malih nuju ka kandungan ayeuna. Ayeuna teh beres. Ibuna Pandawa Dewi Kuntilan Pandawa sadayana pamitan dek neraskeun lalampahan. Sasih-sasih lumampah yang sara apruk-aprukan itu kayana. Tuna lampah eta. Dah, iya iya. Beja yen Arima Raja Pringgandani sampun masing pati tumakaning perlaya. Iya iya. Ai baheulana teh Arima teh boga patalukan nyaeta Kalabaka. Beres. Ai Kalabaka teh raja Selabengkah. Kabeukina teh jelema Wah, ya kanibal. kanibal.
kukituna bisa eureun soteh ngakanan jelemaku ditalukeun anakku arimba ayeuna arima kabejakeun maot jadi kambuh deui ieu panyakit ngadaharan jelema leres kukituna kampung-kampung ayeuna diaprak dihakanan jelema ditewakan diranyah beak jelema sasatoan leres kukituna Satu ada pangkalan. aya hiji pandita dah anu ngajangjikeun dek mere sangu dua padati kalayan dirina sanggup dihakan denawa asa si kalabaka ulah ngakan deui jelema pikeun nyalametkeun ieu pakampungan ieu panita ijrapa teh berjibaku ngorbankeun dirina toh leres ayeuna lumampah disapengkeun putrana anu kakasih herawan oge catrik-catrik anu nyeredkeun ieu padati ngirim sangu ka kalabaka maksudna toh leres jawan kalarun buru-buru bawa kasih saya nama sarang putra we anu bakal jadi eusi pojit si kalabaka ama ulah kasih hidup mah masih keneh panjang lengkah panjang harapan teu tega ninggal ama dihakan buta ama deh sabar tawakal
Wis kena dihin pinasti kersayang wis kena dihin pinasti kersayang Panita Ijrapa lan putrana Irawan anu sejak ngajajabkeun sangu dua padati kalayan ieu panita rek jadi eusi pejit si kalabaka margi jangjina si kalabaka moal rek ngakanan deui jelema asa dikirim sangu dua padati jeung deungeunna teh eta pandita kudu daek dihakan jadi eusi pejit kalabaka dah leus berjibakuna ieu Ijrapa ridho kalayan ikhlas dihakan jadi eusi pejit kalabaka tibatan teras-terasan masyarakatna diancam pati dah anu kiwari ngararungsi duka kamana leosna jeung kumaha nasibna dikeun nyalametkeun diri eta masyarakat kampung ahli Cakra kasih 200 tetengga ari Kangjeng Rama kedah jadi eusi pejit si kalabaka mas sae putra wae atanapi urang sareng ulah kasih ulah panjang kai hidup mah masih kene panjang lalakon panjang harapan kene masih kene panjang lengkah malah lamun heueuh teh si kalabaka ngeureunnan laku lampahna tuluykeun pasantren dah teraskeun gerah harewosan batin-batin jelema bawa kana jalan kautamaan gerah jugjug ilmu insan kamil mukamil sampurna dina jeroding sampurna dah beus nyaeta pikeun jeung hareupan zaman anu bakal datang sabab bakal riweuh leuwih ti kieu kaayaan ke ka hareup walah tangtos gua tantangan anu bakal datang ku hidup geura jawab ku hukum-hukum anu pertela dah jawabna teh nyaeta ku pagawean ku amal karya engke batur bakal naluturkeun beres masak bakal ngondang simpati kadang-kadang lamun dipapatahan ku basa mah bakal beda paham tapi lamun ku amal tur aya mangpaatna aya guna keur kapentingan negara jeung bangsa sumohon yakin bakal diturut ku sajumlah kaum engke ka hareup laras bakal dipikir kaulanun hidup sing bisa mareuman lampu kaujugan obor kasombongan anu aya dina diri anjeun dah heulaanan samemehna ngoboran batur teh caangan heula diri sorangan laras sabab datang kadunya sorangan balik sorangan lakot jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan diboehan ge kuno hirup malah panghadena jalma teh nu aya gunana keur balarea sok gedekeun kahadean nya agengkeun kula tapi tetep bakal ngaririwaan kejadian ieu ka putra moal tigin moal istiqomah dina ngajalankeunana margi yakin seolah-olah putra bakal kaedanan Kangjeng Rama anu bakal jadi eusi pejit kalabaka putra bakal kaelang-elangan ama maka bang-blang beung-beung penginten kulaan is ulahkeun bae da sakabeh oge bakal maot ngan jalan rupa-rupa sumohon kasang tukangna perjuangan kasep ayeuna pikir ku hidup sanajan teu berjuang oge pan manusia mah bakal paeh kan tenang cing ieu teh demi pengabdian ka anjeunna
beres supaya kampung ieu ulah nepi ka riweuh itu tingali masyarakat teng kamararana bener ngararungsi di buruan-buruan biasana mah barudak arulinu Ayeuna galah nu bubuyan anu gatrik ayeuna mana Suwung kulan kampung teh kampung Suwung nya padesaan parantos saat aya mah nya teu pinoda mah kaula nun sapraptane pun ieu astra jingga dawala anu parantos 2 minggu teu menak tuangeun apruk-aprukan kaitu ka dieu komo lebat ka ieu kampung istuning Suwung ku jalma imah oge singgar belum pantona teu aya pribumina teu aya anu ngansikna da puguh kalalabur diancam ku kalabaka naon tu dihareup aya jelema euy Kang mun asa sararepi heuh saha saha Aduh. teh buah-buah nu mapageun balad-balad si kalabaka ama ti sela bengka alah buah heuh boa-boa kulan teu naon urang minta bantuannya ieu mawa peti sangu padati tenan ceun cedak kumaranehna dibawa sadaya-daya kaula nun eta teh buta-buta teh kanibal sadayana beuki daging jelema heukeun bae da urusanana datan nirat tangga deman ewuh pakulingan terana datang daerah tangga deman ewu pakulingan rana wah tuh gitu rebabna we sampurasun rampes aduh pantes nu kieu mah ama beuki daging jelema oh saimbang jeung rupana tuh itu huntuna ge geuning hiji meureunnan balasku ngagegelan wae daging nya ngagegel tulang ting tulang ting daging ting karet bade tumaros ya bade angkat ka mana sepuh kaula saha kakasih anu ti mana jagulan ngaran kaula teh Ijrapa saha Ijrapa jerapah Ijrapa jerapah geuning teh panjang beuheung jarapah beda deui Ijrapa jeung jerapah atuh cing mikir otak teh itu mah anu panjang banget mah jarapah kakasih teh Ijrapa nya Ijrapa dupi eta panggeureun pun anak oh putra pun anak tahannya istri pamegat pun anak teh lalaki manawi teh istri Ade. orang rek dipileuleungkeun aduh ayo nu lapar ku awewe nah sia teu munafik geus dihayang dan normal wajar awas ya lamun aing apel ulah milu sekarbut kalau milu sakit fluid bisa inget kayep gitu loh nggak celok duit mah nyokot panyeran gila-gila keding sama kan baru cara bebeja teh dupi salira teh saha mawi sepuh abdi teh nuju apruk-aprukan ieu teh kulan sakaparan-paran nuturkeun indung suku hirup teh keur oh hirup keur ka pidangdung nutur-nutur indung suku maksudna di mana we kaburitanana di dinya ngaringkuk di dinya ngararab sia eta mah sare di mana dubna sumuhun dupi kakasih teh saha abdi lan ya entis aduh entis coba Mekar Jaya nu boga rumah aya tanu tukang abdi pepen ada Pak Haji Pepen teh Titang Ulun Titang Ulun
atuh urang tanggulun mah bade jengkar ka angkat ka mana abdi teh nuju apruk-aprukan sia kaparan-paran Nyeta kalun hirup kalun aya eta dipengker itu naon ulah digendeng ku jalmi-jalmi eta teh padati uluh Padati. naon sina cing sapertos anu berat kitu diseret Tanggu nya Kang. eta teh sangu sangu dua padati teh sangu teh seur teuing nu sapalih itu aya pariuk di eusi sambal rek bade syukuran naon bade pesta panen sanes ruatan bumi sanes tapi bade natus sanes meni OPT jalmi teh naon itu maksudna kekas maksudna naon bade kampanye sanes lain mana we eta tuang putra teh jadi calon caleg caleg sugan bade syukuran Terus di kampung ieu teh sabenerna mah aya buta nu ngagalaksak beuki daging jelema uluh aya nu ngaranyah salira teh sanes babaturanana demi Allah teuing aki sing diceket juri cuma nage abdi mah nembe dongkap ka ieu tempat teh ulah ieu teh ditanung itu. beungan kan aya buta anu beuki daging jelema sumuhun wah ngagalaksakna unggah peuting beak jelema ayeuna sasatuan walah eta ku ngaranyahna Kang baheula sasatuan ayeuna jelema dihakanan ku eta buta leres sabalad-balad beuki daging jelema kanibal teh iya tah kitu manawi Toy. nya kaula teh cik teh kalabaka karena teh mohon lajeng anjeun ulah ngakanan jelema atuh beak meureunnan paruli teuing cenah beak oge maneh cenah wani-wani ngomong kitu ka kaula teh naon cenah maksudna tah kaula gerahakan ku anjeun kalayan kaula rek mere sangu dua padati asa geus ti samet ngakan kaula nepi ka ngakan kejo dua padati ulah wani-wani deui ngakan jelema wah gitu dina perjanjian manehna nyangupan heug cenah lamun kitu mah perjanjian teh kena janji nu kitu ya percaya ulah da eta mah jurig eta mah ngaranna ge atuh udang teh saatosna sangu di dahar ku manehna salira jadi eusi puji salira engke teh bakal turu ya kitu nya ai lapar mah ngaranyah deui ngaran-ngaran lapar atuh maka ngaranyah deui we piraku ada make piraku da agamaan nu kitu mah eta mah poe dina hatena hati nurani tah kitu ama janji teh politikna teh supaya dipercaya saya sing percaya ka sim kuring disebut buta menikah kuringkeun anu keur lapar ieu kuring teh geus saminggu itu aki can manggih dadaran kudu jadi nah atuh da moal asep manganyana kange-kange duaaneun wae mah dina padati jeung sambal aya lauk asin geura alah aya ku kitu da walana hanya euy heeh Kang aya jalan ku memuntas monyet naik di Bereta Raje memilihkan sedikit heeh aya kabenerannya cucunguk munur disunut nyen paribasana teh si monyong teh asup logika mangga teh teuing eta sangu urang nyanak kange tuang masalira Naon maneh? da sanes abdi wungkul hor nasabara jalmi anu sapalih mah di ditu teh langlayeuseun nalang ngunyar caket gawir palih ditu bulan istri hiji salatri sadayanana teh salapan jalmi kakurung istri hiji kalabat istri hiji ulah muasep itu sangu teh dua padati mangga teh teuing cenah tuang sok yakin kaula ieu kaluarna tina hate anu murni tina hati nu bersih mangga bakakak aya dua
anu leres teh sepuh his nah ai salira upami leres lapar mah mangga ku salira nyanak bade nyanak ku jalira mangga bade dibantun ku kaula teh naon bade di alas mangga la ilaha illallah dalah aya jelema nu kieu nya euy oh dan nu belah tonggo mah tadi aya imah teh kanu ditutupkeun di panto teh aya aing ge cikeun bade nyungkeun sangu ngejo we ku sia sorangan kitu oh tadi tempok wae nu saha iPad juri meureun lah mana ai priyogi mah on loh nyumput aja nah itu balan si kalabaka segede-gede kitu jelema teh sanes eta teh babaturan simkuring ay boa-boa anjeun teh batur si kalabaka sanes sing percaya ki wah cak sumasau tapi demi Allah aduh nya sing percaya teh ki di babaturan abdi itu teh naon aku teh jepletrak we neke oh tepuk-puk dititah teh sia talangke akangna talangke hararese inung aing geus ampir teli geus lapar usang layeuseun kan mah nya jang kidurug-dug dibantun ku abdi da kudu nete tarajeun sakamalan atuh mipit amit ngalamenta kudu aya basa-basi ya kan lawan ge homo bapak sia mah naon lah wajib pepeng ngarempre alungkeun ya tuh itu kos kana bangke we aya saya ki kan ya eta teh itu nyanak padati dina padati teh sangu mun ulah sareng rencangna sareng sambal sapariuk sambal naon dek hajat sanes gan ieu teh tempat teh gawat kan gawat naon aya buta beuki daging jelema diranyah itu lemur teh eta teh jadi tumal ayeuna teh bakal diakan ku buta saha eta aki-aki burukan teh tapi agan sedep mah ayeuna we keueutan teh aki-aki teh teke lagi laras ieu teh rencangna nu tadi ieu ulu aduh wah jadi sanes baladna kalabaka aing teh apa kalabaka teh naon wah mun eta nu kakana jelema nya buta teh beuki daging jelema teh kampung teh diranyah nanya teh buta teh meurek seba ku kejo dua padati maksudna malahan ieu aki-aki nu bakal jadi deungeunana cenah saurna teh supaya giliran manehna giliran aki-aki dihakan buta ulah macam mereka bari kudu mawa sangu malihan agan ridoeun kangge salapan jalmieun mah itu sangu teh kulaan balik sia ceger subahna ge ki ulah kaula bener sia ki rido saha ngaranna ki ngaran kaula teh pun ijrapa nuju ngaranna mah cenah Sarman teh budak jajawanan teu rame sia dapat ambekeun ka dewek euy tidak kayak nyebut ke Sarman beung lain aya eta budak ngora saha ki pun anak ngaranna Irawan saja bener dek sebah kahakanan ka Denawa di mana cicingna Denawa kahalangan kedua gunung di Sela Bengkak wah nyata dina guha batu palih ditu sing ngarancikna teh eta tempatna teh kula di saluareun guha eta teh pabalatak tangkorak jelema jeung sasatuan teh tulang jelema teh baru ringkak bulu punuk aing we nya tuh nya ngadengin lagi kan keung we lah kumaha nya da wala naon aya rasana daging jelema teh aka dikeureut ku kuring goreng mah atahna mah tapi ku sia we hakana aya ngena mana jeung daging entok teu ngosangu mah kunaon eta buta teh ngakana jelema seuneu kanibal teh ya
baheula mah kungsi baheula oge teh kitu ngan eureunna teh ditalukeun nyaeta ku Prabu Arimba Raja Pringgandani. Wah, Kawartoskeun Raja Arimba teh masing pati tu makaning perlaya manehna teh biji deui panyakitna teh. kamu deui teh. Kamu deui aki? Ieu. Ulu Namuh eueuh nu dipikasieun meureun ayeuna mah. bener Kaserap. Jadi ngaruksak deui ulan. Syaki Ridho mere dahar ka aing. Mangga kang salapan jalmieun mamangga. Ridho aki, Ridhona make naros kitu mangga teh teuing. Moana naon si kalabaka? Alah nah sawios mangga teh teuing. halo Ji sok naik atuh naik Syaki rek ka itu aya ngaturkeun kejo. Nuhun. Keun bae ku aing urang ngaturkeun ge. Ampun Gusti Maha Agung entong kasep. Deudeuh teuing bisi si kalabaka teh der we newak salira. Wah eta. Dihakan aing Ridho ge. Asal Syaki mere hakaneun ka indung aing. Lanceuk aing, adi aing anu keur kalaparan lang layeuseun. Aing Ridho jadi ganti Syaki dihakan buta. Wah, Jar menang Gusti Petengah tinira Atinira Jar menang Gusti Petengah tinira dan Mega Putara Awurlan Mega Putih wala salin sumabda Panita Ijrapa sakedapan betena wangsul Duh. marganipun peteng penggali ugana Taieu meureun kasep anu disebut nulung bari mentung merek bari neke teh cu. walah leres gua. Ulah kitu bageur. Salira mah masih keneh nonoman nya ge salira jangkung ageung Panjang kene lengkap. panjang keneh lalakon panjang keneh lengkau wios aki mah da geus tunggang gunung. Lah cuet ka hareup teh mah. Eta nu salah teh aki-aki teh tunggang gunung musa kali-kali mah tunggang kuda. Abah itu tereh maot. Dah saya tahu. Kitu cah si kabeh oge. Paribasa teh. Kekarang denge mah jeung tunggang gunung. Lain-lain aki-aki teh ngomongna. Heeh. Paribasa teh meureun. Paribasa aya ka. Dinu kieu make paribasa lieur dah. Teh geuning saya tahu. Internet. Bener. Mending tunggang. Ulah kasih. Mangga nyandak tuangeun. Sawios lalampahan aki ulah dihalangan. Malihan upami teh amahnya bade kitu cing jadi dulur sareng pun anak. Sing nya manyangkeun baraya. Nuhun ekulan. Sing panjang jadi Dari baraya. pilarian pidulureun jam diboga musuh hiji mah heuri di dunya teh. Oh, gitu. Ulan. Lamun persaya. Dulur kaula, inung kaula keur kalaparan ayeuna keur ngadaguan. Nya. Malah aing janji aing anu jadi gagantina si Aki asa si Aki Ridho mere sangu keur dulur aing inung aing lanceuk aing adi aing. Walah. Eta Ganti kumaha ganti aing rek akan buta. Ye, tong sok kitu. lulu asana. sok sasangklang gitu aja nanti Tong sok kitu, gan ulah kitu gan. singnya Pondok harapan teh. Heuh, kanom kene. singnya Haji Badrul Zaman Wayahna maneh oge jadi deungeunana. Jadi lalap, pakai coel sama jadi lalap kaku pantes. mau terangu kan beda sama Bisa tulis ke juru tulis kita dalam orang teh.
kejuri gitu. ulah kasep ulah mangga geranya anak tuangeun we kangge salapan jalmieun mah geus gerayu on dan aing dek mawa padati ulah bebeja ka si ibu Wah, Kumaha ulah bebeja ka si ibu. moal kapungkur waktu sebagian nu ti payeuna ge mah teu bebeja nu mah cekek sawae geuning riweuh Nepekanya ni mah gitu tulusan. ai teh sok comea kan. si ibu bisi soakeun tong bebeja aing dek akan buta Tong mah bebeja. ngan si Arjuna pangharewasankeun mah tuturkeun jeung si Ainit jeung abdi ieu jeung si Dawala maksana urang milu dia akan buta amit-amit Bagi merungkut tapi geus bolak keserakan geus barang tuang heula si ibu geus jararak jaki pangakukeun inung kaula lanceuk kaula adi kaula maksudna pikeun mulang da pasti kapentingan ieu mah oh sae mangga eta sangu rek dibawa ki ulah piraku aki kudu kitu piraku aki nulungan jelema make jeung pamenan Aya pandang buru henteu kasep ulah kasep aku tak bawa padati aku ieu teh moal kasatet ke di yaumil akhir kahadean kaula tenang aki tenang dah tenang ya abeh reug-reug hate abdi naon ka jelema nu bieu ngaranna teh Bima teh Senen wadana teh eta teh kapegina tutut tutut di Samara Koneng Samara Koneng ai kitu eta jelema mah tala jari janji jelema nu bieu Tara Sulaya sanajan batur kahadean saeutik manehna mah nepi ka tega ngorbankeun jiwa tenang pokona aki salamet tuang putra salamet kampung balik deui ka subur makmur Balia baldatun tayubatun warudun golpur larat tak sing percanten Tara jangan mupangangkenkeun itu anu sapalih deui ka di bumi aki mangga teu ponyo atuh yo ieu apa yo nu mawa kejo Cantik anu ditata dapurana. Mungkin kata ngamaklum ada zaman. Oke, hane Gusti abdi pingpingna ulah kabeuki aing pingpingna ulah teu sangka dulungan jadi pedit kieu ya Lain-lain daun abi kita bere. Kita lain-lain Allah ada gede. kelupaan can datang aki-akina nya acan wah teh langas oke hane abdi Gusti Ngatur bae. leungeunna we sabeula abdi marasa batan ngadorok-dokna eta kadaharamu jelema diuk lalangu wah teh langas jelema Sama-sama we ngatur. Kacang jalan jago. Pasang tong.
Hah? Diterima. Ah, teu kaharti. Ada budak gitu. Make teu kaharti goblok naon sia teh. Aing kumaha dengeran nya. Gusti, naon? Sama kapiatur? Heeh, diterima. Naon cenah? Astagfirullahaladzim. Cipelang aja. Diterima goblok. Geus. Hawar-hawar tak euy geus adan. Ceu apa jar ke adan ku aing nyerowok. Di masjid mananya? Lain nu adan sia diterima. Geus kari diuk. Kari diuk sia diterima kudunungan goblok. Oh, Pira kaharti beureun. hejo kene. Daun. Oh, rambutan. Sia diterima. Heeh, hejo kene tenang geus bareureum mah. Heran can. Ngeke kabere. Loba hujan kamarina. Dikena sangakeun. Kahujanan teuing jadi we aing teh murag deuleu. Melak sabaraha tangka, oh diterima kudunungan. Anjing teh. Oh, amun teh tadi atuh. Nuhun atuh aing katampi mah kusi, diuk. Lah, diuk. Kunaon cenah? Sia diuk. Sia nu burut. Jadi Anjing. Sia kusi. Babari da ngalondongan nu burut mah. Masyar oli. catur disangakeun. Balur isuk-isuk poekeun dina genteng. Ngadangkak we, cager herang. Anjing teh. Didege teh gitu mah didege teh. Melaksaka parintahan babalean pangalosna sanatan dikantungan rakan saya lain-lain daun nabi entabarang ditabarang lain-lain bakapin bakda dengan di bagderang. Nyediri masing carincing masing emut barang putih kadek kajojonan teuing salira kadang dijaring salira kadang dijarni gumelar mah gumelar di pawanangan kadang ngajak jadi pantrangan ulah nyieun kaawonan Pak Haji Badung kaawonan sabab teu widi pangeran sabab teu widi pangeran
Tenawa merbayaksa Tenawa merbayaksa Kang samyan jajar pinara Kang jajar pinara ya kalabaka miwa batur-baturna Doh, iya iki. sadayana emut kana janji berjiji jerapah yen bakal ngirim sangu dua padati Terus. sama sapariu bari tega jerapah bakal jadi eusi pejit kalabaka Doh. Bang syukur euy ka dieu ka harareup kan ka dieu ka harareup Harareup kesalapan. teu acan nemeng usum nangka janji Nah itu kamana karep. mimpi ka geuleuheun teh si budak ieu Heeh. aya naon dina jejewirna Teuing kecocokan naon kitu. saurna mah cenah tengah poe ereng-erengan Gusti bakal datangna ijrapa teh atuh doakeun we abdi ge dah hoyong kulan Gusti atuh teu kabagean daging aki-aki Heeh. sawios abdi mah sanguna we wungkul kulan Gusti Ya. ai keur lapar kieu mah da jeung daging domba ge ngeunah Ya heeh. si goblok ya heuh atuh anjing saha nu bade sumping teh Gusti ijrapa oh Saepullah Ijrapa. muni geuleuh aing si anjing Jauh-jauh atuh ke Saipullah. ya atuh mudah-mudahan kulan Gusti cenah wartosna eta teh Saepullah teh kagungan putra teh teh ijrapa teh Irawan ngaranna saha Irawan oh Haji Badrul Haji Badrul mah ieu. eta mah calon atuh Calon sama saleg pilihan urang sararea cenah urang nomor urut 2 Cece Tipan Tipan Haji Badrul teh. ai pan teh naon pan hayang dahar Amanah teh si orang. tak kitu euy jadi lebah di urang sararea urang balak keserakan tengah poe ieu aing teu mungkin eta teh panita pirakulan calinci luncat mulang udara tina tali gadang moal jalir janji teu mungkin sabab agamana manehna mah jero mungkin teu urang janji di politik masih cara urang jalalir ya Urang baru bajalir Pak. beungeut teh geuning teh nemongkeun jiga bodosa kaleme geuning boga dosa ge Cek budak ayeuna mah cuek we. cuek Cuek we geueuh geus leungit ka era jelema ieu mah lain kana kulit beungeut deui kana hutang nya mah karena aku pangabutur. alah Gusti naon tingali Gusti aya jelema ngagidi ka dieu Gusti mana tuh tah Gusti upami sanes ijrapa nu ka dieuna aya jelema nu ngaliwat tiasa ditewak nah dahakanun bebas Bebas asal nuhun atuh Gusti alah mun dimontok itu jelema yo mah teu gurih mah. jiga wahyu montok itu teh Gusti Nya jika Palurah Wahyu ngagidig wayahna maneh nyara rumput bisi eta jelema teh soakeun nempo urang ayo nyara rumput itu gigireun batu nyebut
Datan nera tangga deman pakulingan nerana. Datan nera tangga deman pakulingan nerana. Pakulingan nerana. Kan naon tangkorak pabalatak kan sisi-sisi jalan teh Oh tulang-tulang aku bade ngabantun hiji keur naon kang kongkorong montong iya sia kabeneran duaan euy seubeuh aing ieu kisila ana apa saha ngaran aing Bima Bima ngaranna Bima aya tak sarua aing Bima Bima naon ngan aing mah aya tungtungna Bima ungjila ilaika wa ma ungjila min qablik gitu baingan itu Gorakasya setan kayak katulah wabillahi rotihum yukinun surat al-baqarah teh yen Quran mah ulah dimangmangan deui ulah can saya deui ulah ragu-ragu deui agan ulah ragu-ragu ayeuna nulungkan butun dalam kanu susah teh nya kudu cek ngaranna Bima eta nu tukang saha ieu pawongan aing tong disebutkeun ngaran kan palsukeun ngaran teh pilih kekuasaan bisa diguna-guna pilih diguna-guna saha tukang abdi Alan di Parung ya Alan cenah Dedi urang mana sampean aku saking pasantren Waduh saking wah ada ahli sakra di pasantren ahli sakra ya wawu jeung panita ijrapa eta bapak aing bapak aing babe teh babemu eta bokapna ieu buya da ieu monikna aduh monik ayanya kuring mah lanceukna ijrapa aduh nah ngora mane heeh maksudna naon aku harap takon maring nira sopo kang ngarane kalabaka ngaran kalabaka ye kaula ye banyak ngelageun naon Bima anak lai jerapa nuhun ngenakeun saya saha Ojang Bapak Bupati aku nama yang disebut bupati oleh siapa alah ampun Bupati saha nu sohor saha nu boga pangkat di aku ngaranna nya mah ya kamu sohor nureujeum milu kan nureujeum san mobilna alus ai itu mah Ojang Bapak Bupati Subang aya ai maneh tukang kineu deng sama jajang itu mah Ojang abdi mah Ujang Ujang Yusi atawa dek naon ajeun anak ijrapa pikeun jadi gantina si ijrapa pikeun jadi gantina si ijrapa ganti naon lantaran si ijrapa loba anak muridna nya kakurung aing jadi aing anu bakal jadi gaganti si ijrapa poe ieu pikeun dihakan sampean nu baik ijrapa teu bisa ka dieu margi bisul dina kanyutna coba ana we sate ngomong teh jeung ditambahan jeung naon atuh mangkaning bisulna teh genep genep loba-loba teh manya sia bisul loba-loba teh genep dina tihang 2 angkot hiji jadi bener anjeun teh pikeun jadi gantina ijrapa dihakan dengan aing ieu tubahan
coba aing poe ieu benar Mau tuh warga tuh. aing milik teu pahiri-hiri bagian aing eta anu tukangkeun bae dipake coe sama ku aing eta tomat hiji ganjeng ketan Yang terong mah. aing disangka tomat hiji ganjeng Bela beureuh meureun. di Pak Haji Badrul tume aing hejo meureun disebut tomat beureum sia beureum hejo Itu mah. Oh, Sina ada teh bonteng. beureum. Ari rasa Mun bonteng bandel. Lah, palingan jeung belum ketan pahili lamun kitu carana bagja tega lara tega pati maneh bakal jadi eusi pujit aing Bima. Ridho aing pikeun melaan si Ijrapa. Eta ka bapa teh susah sisi adat. Adat karakter nama. Geus kakurung ku kecerik teh. Kuiga. Nama jauh-jauh. Geus kakurung ku Brimob. Kuiga. ieu na bitu ka Asep Adat kakurung kuiga iku brimo betul. Tega lara tega pati. Geus ridho aing. Jangjina Ijrapa terek mere sangu dua padati itu dilebak. Atuh lain bawa ka dieu. Engke paneuri. Dan nanya atuh. Lamun kitu carana rek dijemput ku balad-balad kaula eta sanguna. arep dicokot Bae ulah keun ku kaula engke. Abe bareng ke jeung maneh dihakana ku ngaing. tong Ae dewe tas gelut eta sabenerna sangu teh lain keur maneh. tak geuning Keur saha? Keur aing. har nah bet atuh geuning Ngelaonan dari agana kudu bawa ka dieu capluk teh tadi di jalan. Nya. Capek-capek. aya deuk di dadaran mah Naon sababna? Apan maneh mah meureun pae dina eusi pujit aing. Tapi aing janji saacana aing jadi eusi pujit urang jogol heula jeung aing. Allah Naon? Urang jogol heula. ngajak belut Nu matak itu sangu teh keur aing di mana aing capek gelut aing dek dadaran. Gelo. mana mah padatina Si Ijrapa ka sebelah teh si kurang ajar. tabok Ngirim Jagger. Mau. Da ieu aing jawara Monas ieu. waduh Nah, Da kesebut. ieu nu rek digantung di Monas teh aing. bukan teh baso jampang Halus kayak. bukan teh baso jampang Bu Sok. Aing mah tara korupsi 1000 we aing korupsi gantung aing di Monas. Oh, percaya kakak mah. Sia tulus digantung teh. Tong sok kitu ah. Aya kayak kasieun dulu. Nah, tuh make sompra ieu mumul digantung nya euy. Aya kana panjang umur gitu teh. nah baru kana rek mulus Nyaan si Ijrapa lamun kitu carana nipu ka aing. Hei Bima, ya bener wani marang aku. Ora wani dening apa kulanang kulanang. Aji mulati tegak ka di Jaya. Surah merata Jaya merata. tidak yang teritung Tesian ku aing. Senatianmu sakti mantra guna bisa ngukir langit ngambah mega. Duh. Aku ora tahu dine. Dengar gitu yang aing ngomong gitu. Oh, Aku ora tai. tawedi. Tak wedine lain waduk sia. Tawedi lain tai. Mo tak jotos dening pansanaka ora tene mobro lampungan dira. Tuh, bahasa Malang teh. Tak penting dening gelang santra kirana. Ansur sia hulu teh. Tak penting dening Chandra. Ai Chandra teh bulan. Chandra naon? Ai kirana cing naon ceuk agan kirana. Allah Ali nurutan hayang. Kirana teh suuk. Tah dibating. Jar ku anjing suuk. Ai gecang moyak. Lamun kitu carana dinu lega sia kurang ajar pada pindah tang. Woi. Ot. Kan. Siapkeun ka si Arjuna bantuan aing. Loba batur bot. Siap. Loba batur. Tuh. Siap komandan. Naon? Siap. kemana Siap. Naon dahar? Mana tetegek we tah si goblok.
Wah tuh nyerang eta mah ngaranna nyerang eta mah Aduh. Buat modar siap kurang ajar hei Satria kaulah saha ngaranna maneh ngaranna Arjuna saha Arjuna urang mana maneh Arjaun Oh, Arjuna gitu. kaula ti pasantren ahli cakra di mana maneh menang kopeah gitu Tuh, cik. menang maling Itu menang mau di masjid. naon pangna anjeun maling kopeah hayang geto salat Alus tujuan geus salatna acan apa dek nanyakeun heula kedah nyengeureub ka mana ai salat Tekeraden. kakulon aduh Gusti ampun atuh salah meureun aing nyengeureub ka mana maneh kami toha Tekeraden. Ujian. Wah, siawat. Modal si Arjaun. Gara samat inung bapa maneh. Aduh. Inung anu bapa nu ngayuga. Hah? Lesotkeun denawa. Wah. Weh. Kumaha? Lesotkeun. Wah. Wah, Geus ngapung. Geus ngapung. Pasti ragrag kana batu pasti modar dan mungkin geus takdir dan mumpang geus katar milik diri baca awak milik diri baca awak Duh, aweuhan nepi ka kitu kalebak ya. oh kalau bang Beda di Mulang mah. abang ngemprong tuh. Alah, suara aing kalebaknya. Ya, Dah, halus ya. lebih ka kitu eta mah. Asal ya, di gunung gitu mah. Baru kan ya, kira halus ya. Ya, itu mah telat. Nah, aing acan nyorowok tapi geus awan belah mana teh jajing. Awan. Intip. Dibelah itu jajing. Ngedeket dah. Lebih deket. Ya. Aduh, eta serius. Jajing, sia dulu. Raden Arjuna ragrag tumi balemah Doh, rekat nyanak gondewa lan pegang prawejawa
pusaka Janakun dewa Ladihin pinasti ajar Duh, denawa-denawa anu salila nangan ukur ngariweuhkeun kayaan kampung ngarsahkeun bulan. jalma-jalma ngararungsi alatan ararajin jang Kulan dunungan aing dialungkeun di mana ragragna pilarian ka Palikulon cos mun urang melurat leret lah atuh getihan teh sakedik mun ngagojojos Waduh. lah peurih euy duh tangtos atuh ngangge obat merah atuh ampura pot odawala getihan semuhun puas rek diubaran alah agan ulah henteu kutu kieu dikeresakeun kaula salamet dawala semua teu kutu kieu henteu manawi teu kutu kieu eta teh nuhunna teu kutu kuya mah disangki ku abdi ngarukutu si eta mah geus atuh alah gimana sih dawala euy eta di payun naon iya ieu pada di kumaha kan haling dina rungkun-rungkun teh batur-batur nasi kalabaka oh ringui urang sasar ti corona kabeh hiji panah bakal ngaluarkeun panah sabaraha hiji dah eta bakal ngajuk-juk kana sasaran sewang-sewang kitu hebatna dunungan teh jang percaya ka dunungan Iya. teh eta lah percanten abdi wade kapungkur abdi keur ngora nah kumaha naon jarak 1/2 kilometer abdi nembak beurit oh bener benang eta panah dipedol talina dilepaskeun teh tau aduh eta mau bakat kena beurit teu da kabur-kabur di dege teh ka dunungan cibit ka atuh tong diomongkeun nu kitu mah itu bener pilih palaya uningan kana riwayat abdi aduh aling ulah cicing hareupeun bisi kasabet panah sae alah wah woi eta jelema karibung mah Uluh geuning agan itu ayeuna mana we teh Pak Ojang aduh benten punukna meureun hari kitu naon maneh geuning mamawa eta nu kitu sumuhun ulan bawa naon teh warisan teh ulan saha ti Pak Agus Lioban oh warisan ti Paji Agusnya Usah diwesel. naon eta ieu teh sin paragi ngangkat ban ai butuh ari bitu Dongkrak. atawa ngagentos ban dengan ku abdi diraut di talian jadi nu kieu ada lumayan teh ge lumayan ulan Pertinggalan lauk. ya aya gunana boga panahna maneh gaduh lan mana ieu cinta oi ai tahun komplit sia eta mah alah panah nepi ka geuning nu maneh mah nepi ka Ramos bos Boleh jam momong gitu. lain wagan lenang Aya 14. Kadungkuknya di sisi ulah lenang agan juga budak cerewing. Gue campur jeung bodas. aling manehna belah ditu nembakna sae kan tenangkan lah nya tembak wae Bener teh teh. tentang pati perpate banyak
majuna siswa Narsidrona Doh iya anu parantos tutas tara misleuk tina sasaran rasakeun denawa-denawa Aduh kemana si Aswata mah Dorna we keur ngorak kitu mah jelaran dina kaul ieu Angger Prabu Suyudana nguningakeun pun mangkaul teh mung dugi ka dieu bade diteraskeun ku Haji Kosasih ti Kulalem atanapi ku Dalang Sumitra di Pagaden sok nonton merenya bisa angere kawin ka nu gelo ai tadi igelan lebar geunaheun ini Tiga dorna keur ngorak kalabuk kalabaka kalabaka jauh-jauh kalabuk nubuk-buk mah tukang alok yang supir sekali-kali lah naon ulah cicing dari depan aing bisi kasabet ya senjata aing murang maring kurang maring benar teu kaop aya nu baeud sok mengkol bener nyaan aing teh kau pae nu lingkup bibirna teh mah kade sing pas tumak temak teh awas ya sing pas Kang Patip Herpati hutang geurang baheula euy Bang Sumantri kieu oh kieu Sumantri kan Bang Sumantri uce Sumantri oh dina babad lo kapala teh kieu oh Sumantri ngeng bukan teh babat balok para raja nya sadanya benar Pak sadar sarjana mah pinter kategori bisa katara pun juling apa Pak sada Sumantri ulah muadet ngejat satunya beas rasakeun ieu panah cakra dah anu bakal bisa mutusakeun jiwa geuneuh tuh aya eta sada Sumantri bener atuh salajeng ieu Bang Sumantri di satengahing perjalanan yen ieu Bang Sumantri teh dituturkeun ku rayina nyaeta ku sok rasana sora dalam baheula dina kaset kitu ya nya sora mangkin teh aduh sok rasana maneh teh ulah mimilu sok rasana cara aya beureun sora mangkin aling salah ya kene mamangelan itu temak wae jurig-jurig teh jurig sakti setan kawasa dicai una jaya di darat jaya una nu calik disirah cai sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem panjingran teh lah oh upang lain teh mah baheula mah
Pontong susulumputan siya bangsa manusia. Nyan ijrapa awas siya putingke ku aing di asruk kampung papai padesaan. Awut-awut pasantren aku aing. Pondok umur nama. Atos ada Teu sapira sia juri. Daya gagah. Udang sia. Teu sapiring. Teh sapira gitu, teh sapira. Akade kadunungan. Hei. Aduh. Kana gawir. Alah, punten agan ai mana we teh aya agan we. Hebatna tembakan abdi duwi ka kitu nya ganya. Nak usaha keunana ku abdi. Panah saha nu keuna panah abdi. Didenget teuing. Teh nyo heula panahna atuh nu saha. Tingali. Panah dunungan matu lucir. Semua nu agan teh mah. Nuakang Ari nu maneh kaseredkeun ku nu agan ka jero. Sok, urang bede, nu abdi mah di jero pasti. Da sabab nu abdi pangheulana. Sing percaya ka iman abdi. Aduh. Digegel Gening nu maneh mah kakara datang. Nu mawi ngalongok heula nu kabanyiran deh. Kapamanukan berarti. Leheng mun kitu mah. Nyerakeun sasetan. Berarti aya kepedulian. Nya. Lesotkeun gan kitu. Hei, saya tahu, Bo. Ya, pinter lawat. Nah, saya tengah ruas batur. Mending ngagebeg. Jika nama ku aing kudu dibebenyokeun gelutna dibawa ka nu Suni abe seubeuh aing akan jelema. Teh karewong babaturan. Seubeuh hiji sorangan malah. Seubeuh ya hiji ge ah. Moal kasoro. Pujit maneh ku aing bakal dihakan di beuleuh masih. Jero peucit, jero Moal peucit. teu girinyi. Mate. Mangkaning ku aing hirup keneh dek di beuleuh teh dek dituntut. Cenah tutung bujurna heula teh tepokanna dek dikeureut ku aing. Moal teu sangudus teh di jero peucit. Paheula-heula jeung aing. Naon sia? Sia keur nongeng ku aing bujurna diurekan. Urekna dibedol pan ngait kana pujit. Yah, ajig. Eta teh ka bedol kitu tanya. Eta mah leuwih telenges mah. Walah. Kabayang aduh. Kabayang aduh. Sok sia hayang nyaho. Mangkaning urek teh kakaitan di jero moal bisa dicelaan. Hei, sararieun Balik teuing. jeung diurekan mah. Sararieun teuing. Moal teu ngaburusut. Oh. Dikenyet-kenyet cenah. Minta tolong dah. Ye, saha? Minta tolong jika nama. Dek ka mana rusuhan? Cara nanggalan urek gitu. Aing dek nanyakeun ka maneh. Naon? Lamun ieu mah, lamun naon? Lamun urek ngait kana bool, heuh, kumaha ngalaana? Cara ngalaana tah. Cara ngalaana? Sok mikir Kang. Naik Urek ngait kana bool, heuh.
ngamai beren talina teh tah. pan talina ngamai meureun di luar tak carana ngalaan kumaha pan yang pedut papong pet Cing kumaha tah. Mungkin ruruhitan teh urang. wah atuh gampang tah Tah. Cing nu gampang. sugana carana teh kumaha gampang deh naik kayak kana tangka kalapa gampang naik mah Make taraje. bisa make taraje bisa tapi ini gampang terus bising luhur geus nepi ka luhur dieu kena barang bang ngarti lah Barang bang we nganya bari nah, sedang. tenang dah dek ngalaan urek pan tah si tali teh nu amay-amayan talikeun kana barang bang cing pageuh Nya kana mangarna. wah atuh gampang pisan eta Enteng jeung bang. tuluy sangkan lesot ngagajelang ti luhur Kahana pan meureun kakait jeung pejitna anjing lebih parah Mangga gabung. lain pun aku di bobodo ya kan keun kasarnya sia yangnya Bisa nya Kang. biasanya ngurudul dulur-dulur buru-dulu runtuh dulur-dulur dulu ngan ngi udut dulur dulu Lur, aya naon lur? tong ngomong ku sia Lieur, aing lieur lieur ku mah. dulur ngurunyung dulur ngurunyung subuh-subuh tuturubun muru suku gunung cupu Udut surutu. meni subur ku udun ngurunyung uruk mana anjing teh bisa geuning eta aing dek nanyakeun ka sia naon Sugan ieu mah sugan jeung sugan maneh aya pengalaman naon euy Pengalaman lamun ieu mah lamun urek ngait dina liang pedut di jero talina pan amay-amayan tak cara ngalaana kumaha sangkan salamet ulah nyeri gampang kumaha we kumancing bejan cing bejan cing euy. talina panjang kene panjang sambungkeun supaya leuwih panjang tuluy panjangan tuluy tah di mana aya truk eureun talikeun kana buntu truk tuluy tah urang manongeng tukang truk tuluy tah di mana truk maju tah pasti meureun tarik tah narikan tak kitu gampang jadi salametna kumaha apa nyakalikeun berat Bawaan pejit. kumaha akibatna pejit pan keluar astagfirullah aji yo setan boleh awal nulungan mun nunjuk gemakeun ka aing teh kelanan bima kelanan luar biasa Pamuki kersa ngamaklum nada jambar amborana. Pangeran nu bararat namina usukan salamet dunia akhirat negara katut dina. Pepejajang kabeh buah Mister Kupati Abona Pepejajang
Cikoreong mah gunung-gunung Cikurah di tempat neis mojang-mojang gelis menapak kurang adik gue menapak di hati nangis dari gunung guntur neng yuning gunung guntur Reza nomah eyang anom kaparapatan amit mundur biasa kalepatan eta sanesta sejagat aratos natajang sayogi seris mengikuti sama watos naparantos togi tembong cadasna iya surang bogonya kan enjing makan tenang masir kocak karepitan eta pita pakai teka bantu abis semua japanitan yang gak kenian wilujeng kantin hari gombang oros cinta hari malatimang di sisi cair pilih lami tepat-tepat ke atiman wajah kulami nasar ragi semakipannya dianggap menyemang sentuh pamuki wadah depan memia di atas musuh kecambi ngana ke depan dari bangkat awit nani pilih lami tepat kelapang pamuki payanto ulah rek lali jangan mampu baca kali kuali hari besar kopat di abang-abang andai pepejen upami wangsu ulang upakan kalabaka ngahuleng ngaraga menengolok mangkadu Dah, bingung nu teu mangitungtung susah manah nu taya sudana ningali balad-baladna pabalat taklir pindang urang Gusti ai luar biasa si Ijra pangunang jeger sabaraha mayarna wah, yakin ieu lain anakna deui duka atukulan Gusti bujeng hingga eta anu ngaran Walakodara Bima eta anu diikat aduh lingasna luar biasa wah, nya eta lingasna hese dialana teh mah borok deui. senjatana urek abdi nepi ka muringkak bulu punuk Hei, cobi atuh saliran nulungan abdi tiasa henteu naon kumaha carana ngalahan urek tina bujur keukeul eta umur. Can benang kene.
sabari cing atuh Gusti tulungan ih Cing atuh pang benar lulungan peperiheun anu sejen teu narulungan ka abdi teh pepelihan maru tengen talikeun kana buntut kuda kana buntutna atawa kana suku kuda terus urang tengen tah kudana cepret lumpat cenah tarik lajeng pan meureun ka bedol meureun jeung awakna jeung pejitna kabeh kalaluar astagfirullahaladzim geuning ton nu sahiji entong boro deungeun-deungeun ini sami wawon aduh dunungan aing ge kitu geuning ka aing ge tanya ya Allah ya Rabbi geuning dunungan aing teh hate teh goreng nya kadung dituturkeun ku aing bukan teh goreng hate disangkanya teh teu geuning luar biasa adalah kasaktianana anu ngaran Bima seret Sumedang banting binantingan ka mana ayeuna manehna leuleus aing leuleus tapi ayeuna aing hayang nyaurek neruskeun okop calukan si Bima ku maneh hei bisul Bima sumohun Bima anda ba Bimalan kalabaka seret Sumedang banting binantingan silih gebung silih tajong lir muning silih tonjok lir muning rakitan kuda papasangan doh leres lami-lami ieu Bima pananganana kaleresan nangoh daya teh pas lempengan beheungna iya ge ieu kalabaka tina nafsu teuing ieu Bima diseretkeun sedangkeun ieu pansanaka nangoh nggerong nganukur sababaraha desi deui kana beheungna doh maksud nyeretkeun Bima tapi mamalana iya ge nyaeta ieu pansanaka amles kana ti corona ieu kalabaka leres wake up wah Bima iya mati aku wah dek modar dek teh sabodo Wah, naon ya? Ieu nyesep kana beuh aing. pansanaka tajotos ini pansanaka awamu uluk dah ya Jang wah astagfirullahaladzim aya kitu dunungan anom luar biasa anom kahadean ka jalma dugi ka kitu nya bari teh aya kiraanan dibere dahar heeh tina kaadian sakitu nepi ka tega ngorbankeun jiwa tapi geuning pitulung nu maha agung agan teh tiasa nyalametkeun masyarakat sakampung tenan oh lah bawa dekol teu ngabatun teu kuluna galila teuing agan teh bade dipais tebongkeun ka si kalabaka ieu kitu anu ngaruksak teh tebongkeun ka si jerapah ieu kitu rek ngakande moal teu reuaseun agan lain reuaseun atoheun atuh sok teuteuk mau teu ngaradak ngunjit buat syukuran parupa pisan oh padahal aing mah yang buru-buru geura balik ampun yang buru-buru kalembur Kang cangkeun umur batur gitu eleh mun desa setahun euy duh wah eleh anehnya
Alah. Tek beheungna. Yae ulah. Dengan kaosan dibayar hiji. Alah. Tanaga atuh. Tanaga di sia teh. Ragaan atuh-atuh teh lah. Boga batin itu Wow. Deing. Wes. Nah, saya tahu. Deing. Eta teh tatabuhan naon. Badaya teh. Oh, ayo apa kan? Karep. Apa kan lagu itu sebelum? Alah. Coba daya. Lihat agan. Kumaha tuh? Ya lihat mentong. Atuh nama kenitahnya urang mah. Deing gitu. Capek-capek. Saya kita naik. Maksudna aing sugan bisa nyai di kerja mah ngan ke magrib kita atosna. Manyangan deh waktuna meureun. Pokona cing bisa ka bawah sirahna. Arek bulan itu ah. Naon neuteugna? Tong bisa siap ku agan ah. Aduh. Ya isin. Nah, ada sarua wae atuh. Di sauran Dama kaulanun. Taya nama bisa bebeja kasih ibu. Sabab geus mawa bukti nyata sirah buta orang bawa bikin kasih ijrapa. Tepi Dama kalayan ijrapa teh parantos uningaeun yen urang teh Pandawa putrana Kangjeng Rama Pandu Dewanata Suwargi. Ya teu naon. Ngan omah teh kitu rusiakeun lamun aya inte ti astina teh mah. Dia teh yakin urang sarana teh geus kasohor ka mana-mana yen Pandawa teh masing pati kaduruk di pale segala-gala. Oge nguningakeun Kang Naon? di nagara Sempalareja teh nuju diayakeun saembara. Saembara naon? Wah, kana saya marah Saembara putri kakasihna Dewi Drupadi langsung ninggana. nuju disaembarakeun ayeuna. Ari jagona teh patih nagara Astina teh kapungkur anu kantos di ruang ku urang geuning. Kanda mana? Nalika urang nuju nonoman pisan nuju barudak Kanda atmata. Ganda mana? Kanda atmata. paman ganda mana nyata pan urang baheula teh dititah ku Sang Kuning titah ngaruang kerepes paman ganda mana jeung para Kurawa rereongan harita teh. Keur urang alit. Tapi geuning salamet ayeuna teh aya di nagara Cempalareja paman patih ganda mana teh jadi jago saembara. Aku tak lumampah maring nagara Cempalareja. Aku tak gowo Dewi Drupadi pikeun si Kakang. Nya. Nyata Kakang Kontea, Kakang Yudhistira. Ya. Alhamdulillah jang terus jeung kahadean nyata sampeureun di akhir. Benar Kang. Sariring rumadi. Neulun miraweui teh dina sagede papasoalan heuh. Lares eta Kali lanjut. Anu kabejakeun eta teh geuning Pandawa para mararangot heuh ka kurung dewek. nya dina obong sigara. Tapi teu burung we geuning hikmahna mah Juragan Bima meunang jodoh. Nang jodoh. Mudah-mudahan atuh cing nurun ka panganten jodohna teh awet. Amin. Rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah